kanjeng Nabi. Bahkan saya sebagian keterangan ulama ngumpulan dalam jannah nyata ngumpulan kasakabeh jalma-jalma anu iman. Sabaraha derajat 700 derajat. Mangga urang iman nya sadayana iman lamun di bandingkeun derajatna urang mah sadarajat, ari ulama mah 700 derajat. Perkara antara dua derajat cek sebagian keterangan sarua jeung 500 tahun. Berapa? 2 derajat nyaeta seperti nyaeta 500 tahun. Maka ayeuna 700 derajat sabaraha mulia-muliana ulama nyaeta sabtu ulama nu tadi warasatul anbiya.